Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Simkuring Risnawati, danget ieu Simkuring janten Kepala SMP Negeri Hiji Cikaum Kabupaten Subang. Simkuring oge janten Ketua Umum Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia. Sareng oge penulis buku Rancage Diajar Bahasa Sunda jenjang SMP kelas 7 8 salapan. Dina kurikulum Merdeka kapungkur pangintennya anu digunakeun teh pamarekan anu langkung nekankeun kana kamandirian, fleksibilitas sareng pembelajaran berdiferensiasi. Janten eta mah materi-materi esensial anu didudukeun dina kurikulum Merdeka. Ta upami dina pamarekan deep learning mah dan deep learning teh cabang tina AI nya, dina kecerdasan buatan gitu anu niru kecerdasan manusia gitu. Upami diterapkeun dina pembelajaran gitu dina pendidikan, deep learning teh pan disoko ku tilu pilar. Anu kahiji mindful learning, anu kadua meaningful learning sareng anu katilu joyful learning. Dina mindful learning panginten siswa teh kedah gaduh kasadaran gitu. Kanggo naon sih diajar eta materi? Naon sih diajar carpon? Naon sih diajar sajak gitu nya. Terus siswa oge aya proses mikawanoh karena gaya diajarnya masing-masing. Jadi memang dina deep learning mah siswa teh langkung ditekankeun karena mahamkeun konsep sareng kompetensi anu langkung jero gitu nya sok jero. Nah, terus dina meaningful learning panginten siswa paham kana makna atawa naon sih gunana diajar kana makna an pangajaran anu ditepikeun gitu kan. Terus dipatalikeun jeung kahirupan nyata sapopoe. Upami joy learning pangintennya diajar teh dina suasana anu pikaresepeun, pikabetaheun, budak pogot diajarna, nepikeun ka lamun pek diajar pangajaran ditutup teh budak teh kuciwa lain atoh lain surak. Jadi mun cek guru teh ieu diajar tos rengse ayeuna budak teh komena teh gitu. Terus si pangajaran urang teh diarep-arep minggu hareupna teh gitu. Biasanya mun barudak ayeuna mah guru teu lebet kan disurakan ya atau hore gitu. Tah diusahakeun dina pangajaran bahasa Sunda mah budak teh nepikeun kadeudeuyieun diajar teh gitu nya. Jadi mun guru teh asup teh kuciwa budak teh tah mangrupa tantangan gitu nya dina pangajaran ditu nih kumaha carana sangkan budak resep diajar bahasa Sunda. Da pangajaran bahasa Sunda mah pangajaran panghese-hesena salam dunya. Barudak we ayeuna barudak Sunda we gitu nya. Di sekolah anu ngobrol bahasa Sunda sapopoe mun disebut ditanya pangajaran naon panghesena pasti ngajawabna pangajaran bahasa Sunda, lain matematik lain bahasa Inggris. Jadi guru-guru bahasa Sunda memang berat pisan gitu pancena sangkan budak diajar dina suasana anu joyful learning. Deep learning dina pangajaran bahasa Sunda penting pisan kumargi tadi teh ya salah sahiji pamarekan anu bakal ngajak budak gitu nya diajar dina suasana anu ngarasa perlu ku pangajaran eta jeung suasanana pikaresepeun teh pikabetaheun. Sanajan upamana si materi eta teh kitu ku budak teh teu dipake dina kahirupan sapopoe teh tapi budak ngarasa penting gitu pikeun mikawanoh eta materi. Tah ieu jadi memang ku ngagunakeun pamarekan deep learning gitu guru bahasa Sunda bisa ngawanohkeun materi-materi atau nepikeun materi-materi ka budak ku cara anu pikaresepeun nepi ka budak deudeuyeun diajar bahasa Sunda. Lingkungan urang ayeuna barudak Sunda, barudak sakola utamina di jenjang SMP gitunya tos seueur nu asing kana bahasa Sunda. Jadi kumahnya budak teh tos jarang anu ngobrol ku bahasa Sunda. Sapopoena ngobrol ku bahasa Indonesia lantaran di bumina memang gitu dibekalan ku sepuhna gitu nya. Henteu dibiasakeun nyaros ku bahasa Sunda. Ieu tantangan anu luar biasa kanggo guru kumaha guru supaya bisa cara nepikeun teh gitu nya kaharti ku budak. Terus napal dina ingatan budak. Tadi teh aku pendekatan deep learning ieu mah ngamungkinkeun guru nepikeun pangajaran bahasa Sunda
si konsep nanti dipikeun ka paham budak teh gitu, konsep-konsep diajar kan ya eta kitu urang teh guru bahasa Sunda sanes guru bahasa Sunda unggul si sadaya guru dina ngajarkeun zaman ayeuna memang kudu bisa asup ka dunya barudak gitu ya, ngomong ku cara-cara anu budak teh paham gitu. Jadi saya namanya ulah teoritis teuing gitu nya, budak diwanohkeun kana karya langsung, terus budak tiasa dilatih pikiran kritisna gitu nya. Keun budak sina nepikeun pamadegan-pamadegana pamanggih-pamanggihna kana materi anu ditepikeun ku guru. Jadi ulah nepikeun ka guru teh nerapkeun konsep-konsep materi-materi ku teori anu berat gitu. Tah upami guru nya hoyong ngajarkeun tadi teh bahasa Sunda anu pikaresepeun gitu nya, anu budak teh paham gitu nya karena konsep-konsep anu dipetikeun, bahasa anu digunakeun bisa ditarima ku budak. Tah ieu salah sawiosna ngagunakeun buku pangajaran Rancage Diajar Basa Sunda. Dina ieu buku anu edisi kurikulum Merdeka Pembelajaran Mendalam ieu nu pangenggalna budak diajar ngalanglang ngeunaan kasundaan. Sok cobiannya asa piknik budak teh upami maca buku ieu mah. Upamana dina pangajaran kampung adat, upamana di dieu aya kampung adatnya dina pangajaran ngarumat kampung adat ya pangajaran kedua kelas 8. Upami budak macaan ieu asa dibawa piknik ka kampung adat, kumaha resepna digambarkeun suasana di kampung adat, naon-naon wae nu aya di dinya gitu nya. Insyaallah lah ku cara bacaan-bacaan anu pikaresepeun oge isi bacaana anu henteu berat teuing keur budak. Bisa jadi di lembur-lembur mah malah anu dicaritakeun di dieu teh kapanggih dina kahirupan sapopoe barudak. Upamananya di lembur simkuring di pasisian Subang gitu nya. Kejadian-kejadian adat istiadat anu biasa dirumat sebut kan masih digawe dina kahirupan sapopoe budak teh lalajo kumaha gitu hajat wawar gitu nya. Kumaha ngaruat bumi gitu ya, nu ngagotongan palawija gitu ya. Jadi budak teh diajak ngalanglang alam kasundaan, budayana, basana, karya sastrana. Terus oge upamana budak teh bosen ku maca, capek maca. Kantun ieu aya QR code di dieu. Janten kantun di scan kayak bakal katingali aya tayangan ngeunaan kampung adat anu tadi dicaritakeun. Jadi diajar dina buku Rancage mah urang teh audio visual. Nya lalajo tiasa oge ngupingkeun kita sabari maca gitu nya. Guru dina ngajentrekeun materi oge moal ripuh teuing nganggo ieu mah da dibarengan teh tadi buku tayangan-tayangan video anu tiasa di-scan dina QR code. Upamina cenah da ayeuna mah Bu, murang kali teh teu kenging nyandak HP ka sakola teh gitu nya. Nu SMP teu kenging nyandak HP ka sakola kumargi sieun gitu nya bilih aya nanaon digunakeun halal anu di luar pangajaran, kepentingan pangajaran di sakola teh pamana istirahat di anggo. Tapi eta mah kan teknis. Tiasa diungkulan upamana budak nyandak HP ka sakola tapi digunakeunna dina waktu diajar. Upami di dina pangajaran eta tiasa disimpen dina loker atanapi disimpen di guru kelasna gitu. Kayak dipasikeunna waktu diajar atanapi da ayeuna mah unggal kelas oge di sakola teh tos ngagunakeun teknologi anu canggih, perangkat-perangkat digital kanggo diajar teh tos lengkap. Tiasa ditayangkeun dina Infocus gitu nganggo layar di kelas. Ieu bakal pikareseupeun kanggo budak. Jadi budak bakal leuwih resep diajar bari lalajo dibandingkeun ngupingkeun katerangan-katerangan ngagunakeun kalimah-kalimah anu riweuh kitu nya, anu pabeulit, anu konsep orang dewasa gitu. Insyaallah lah buku Rancage Diajar Bahasa Sunda
disusun dumasar karena pangabutuh budak diluyukeun jeung kamampuh budak kamakaran psikologisna insya Allah cocok lah kanggo murang kali di jenjang SMP. Tanya saparantos tadi panjang-panjang simkuring ngadongengkeun buku rancage diajar bahasa Sunda piraku guru-guru teu kabita gitu kanggo ngajar ieu ngagampilkeun Bapak Ibu kanggo ngadugikeun materi dina buku ieu rinci pisan kumaha Bapak Ibu lengkah-lengkah pangajaran anu kedah ditepikeun naon wae anu kedah dihontal kumurang kali kumaha cara ngadugikeunana teras bahan-bahan anu ngarojong kanggo ngajentrekeun kanggo langkung ngajentrekeun materi-materi di tos disayogikeun bacaan-bacaan seueur pisan anu boh anu dicetak boh anu dinawangun QR code tadi terus oge dina rancage ieu Bapak Ibu di selapan ku game-game anu ngeunaan kanggo kaparigelan bahasa Sunda janten di scan wae QR code nya bakal muncul game eta upami budak ngagunakeun HP jong main game dina HP na gitu di kelas sanes ulin unggul eta kanggo ngaronjatkeun kamampuh bahasa Sunda barudak itu panginten insyaallah lah piraku Bapak Ibu teu kabita